Sabenerna mah besti lamun balik gawe teh sok nyadari awak. Tapi da kulantaran nempo buruan imah mending ngalayaku kalakai kieu. Wayah bin wayahna we imah kudu disapukeun heula. Untung we ieu teh besti runtah di dapur mah geus aya nu pangadurukeun. Emang kitu teh mah ku teh nanah ge bisa. Dan alangkah indahna kitu nya besti aya nu mantuan aya nu gotong royong. Ya walaupun pagawean sederhana lamun misalnya dibantuan ku salaki bebenah mah sok rada bunga. Faktana emang kitu besti lamun salaki ngabantuan bebenah imah teh sok bunga. Jaba balik gawe ayeuna mah disampakeun pareum lampu di besti aliran cenah mah. Atuh arek nyangu dina Magicom teh gagal. Jadi we engke we dina kompor arek sasapu heula. Kieu besti lamun sasapu cai toren budal teh sok pararageus si kalakaina teh disapukeun ngararewa, disapukeun tararangal geus we dituntut heula saeutik saeutik. Ari sapanya teh nanah teh dihanap teh ngaduruk naon ngagegedur padahal mah meureunnan tadi ngadurukan runtah. Heueuh poho deui besti asa kureuwas we kitu menikat gede kitu seuneuna teh. Jigana teh hawaku panas meureunnan ti isuk nika burit ayeuna mah eueuh hujan-hujan acan geuningan lain ti isuk eta besti ti kamari-kamarina oge eueuh sakecelak-kecelak acan hujan. Jadi orang Sunda mah lobanganan ieu teh besti. Aya panas sapopoe ngan panas we menikat hareudang. Aya ti isuk hujan nika burit ngan hujan we baju teu gadaring. Serba salah emangna oge besti. Nya besti ti tadi ngeceblek ngaler ngidul kulon wetan beres oge geuninganan kokoe runtah can beres 100% karak 88,88%. Coba ieu teh mending geus kat hareudang balik gawe teh hayang mandi. Tapi da emang bener besti lamun misalna sasapu heula langsung mandi sok garerenah awak. Heueuh bener kitu besti jadi henteu tiris teuing. Tah ayeuna mah besti beresna 100% kurang 0,1 soalna nepi ka dinya hungkul sasapuna. Hayu ayeuna mah urang asup tuluykeun ka dapur urang kurah koreh kana jero ember. Apal meureunnan dina jero ember ieu teh aya naonan? Heueuh bener sekali besti isina teh aya beasan. Bari jeung pareum lampu tidak menyulutkan semangat teh nanah untuk nyangu. Ayeuna mah urang godog we na luhur kompor cetrekeun kompor. Baheula mah besti samemeh teh nanah boga Magicom. Nyangu teh dina kompor digodog model kieu. Emang sok lila nyangu dina kompor. Tapi da nyangu anu digodog kieu jeung dina Magicom sok beda rasana teh nanah beda seteh teuing eceuk batur mah. Lamun geus saat kieu teh besti tuluy urang sepankeun dipinahkeun kana wadah panci nu sabelahna. Tapi lamun nyepankeun sangu dina kompor kieu kudu caina panas na pancina nya besti. Tapi masing-masing jelema beda-beda. Ari teh nanah mah lamun ngagigihan dina kompor kieu arek disepankeun dina panci. Si caina jero pancina teh kudu geus saheng heula ti heula besti ameh tereh asakna. Tah ayeuna mah urang tuluykeun kaluar besti minahkeun ka tel kotorna. Sakalian gerohan tapi kela kedeung heula besti. Aya keranjang biru anu tinggalin anu kudu dicokot heula. Tapi anu nyieun syok ieu teh bestinya pas kaluar aya nu keur gegero. Masyaallah tabarakallah ternyata besti aya deui anu mantuan gegero teh geuninganan. Ari sapanya teh nanah teh ngaleungit ka mana padahal mah aya di dieu. Sabenerna mah besti ieu teh ulah di video cenah era. Tapi da kulantaran teh nanah mah ngaleuyeut. Ajang kenang-kenangan lumayan we besti urang upload pokona. Tapi da jigana teh lamun di-upload ka nyahoan oge da kumaha deui nya besti. Beras sudah jadi bubur mah moal bisa jadi nasi. Tapi alhamdulillah na teh nya besti selain cuaca cerah aya nu mantuan gegero ayeuna teh. Buruan imah geus bersih mah pan geunah jongjohaneun aya nu mantuan. Ayeuna mah urang menikmati waktu senja di sore hari hareupeun imah.